kurileung. Hayang Bobo jeung indungna. Kitu nya bagusnya. Teh hayang careuh. Ya, Sare jeung bapana. bisa. Malas Dibalas. Sekarang dibales sama Amok si ade hayang anu geus majikana beuli indungna ka majikana tah. Ade Langsung balas lagi 2 kali tah kontan mah teh. ade tong loba cing ngalamun kunaon? Loba pikiran naon? Dunya atau akhirat? Allah. Naon deui ceramah? Akhirat teh. Allah. Nah, sae mah teh. Kumaha bahasa Arabna teh? Kabar sih ada ngebaca ade si ade na kacai ka dieu tah. Amuk si jadi ekorongan di dia na. Jadi ieu. Aduh, mah teh. Ade loba cing kieu korong, ade korong si kieu ade. Tah, korong si kieu ade. Dialungkeun ge ngeblentrang. Belentang ade tah. Eta sana ade hayang manuk anak kanari. Sana bobo jeung saha? Hah? Ade hayang manuk kanari. Aya masa manuk kanari. Mese di indungna. Keluar gini. Tong pati ngalamun si ade teh ditu ge loba ngajedog. Loba ngajedog. Kunaon teh? Loba cing teu boga duit. Oh, loba pikiran meureun mah Ah. teh. Bika nu lintuh. Ade mah ah Mah ngalamun oge loba duit. lain loba cing careuh. Cari. Ade mah loba cing bangsat. Da ada loba ngalamun mah da loba duit, salah mah. Lain. Lain. Loba naonon? Bana. Sireum. Oh. Ade teh loba cing ngalamun siga sireum. Da geus panas mah ieu. Ah, tiga motor, Tiga di motor. panasan mah. Motor tah. Ya, Oh, jadi tong ngalamun gitu. loba cing ngalamun. Oh, Lamun lamun oge kapaling ngubaran teh dengan ade. Edi. oh, diobaran kunaon? Hah? Ku teh kotok. Cageun teh. Di Cageun. kotakna dikieukeun. Hmm? Dikieukeun. Kieukeun ade tah. Bau naon? Wangseun. Wanya ti kotak mah langsir.